Ini wilayah masuk ke Sangyang Heuleut. Sajam memang teh paling jeung. Sajam, 2 jam. Ayang urang. Sok diliput. Tuh Gua Sangyang Tikoro. Oh, itu Gua Sangyang Tikoro, guys. Itu Gua Sangyang Tikoro. Kelewat tadi. Ini jalur Citarum. Kumaha absenan. Menuju Sangyang Heuleut. Cuci tangan. Pun pisang, guys. Ini kapur. Pisang. Pak Dodi gitu. Sekarang kita jalan kaki. Hanya lokasinya sulit pakai sepeda. Ningkari meh rada serem. Kemana teh? Ningkari meh rada serem. Sugan Mang Batu Ali. Gotong sepeda ka dieu. Huish, batuannya mantap. Si Goy.
jatuh ini mau bisa. Yang saya tapi itu tuh. Ah ya ta karabiner na. Tuh. Osok meureun. Tuh karabiner teh eta osok. Ini mah batu hipu dulu itu. Hipu apu. Tinggal dibeuleum. Itu aslinya nu tugas Senin. Abu-abu gitu. Ada. Tahu dengar. Heeh. Ngerti. Gede nih. Foto banget. Pasian jalan euy. Ka Sanghyang heula teh ka ditu. Nya katongor. Oh, kesana. Sayang heuleut. Atuh aku ke Aduh. Tempat mendaki. Kapun. Sanghyang heuleut.